Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi lah. Boga pengalaman mang euy. Kumaha tah? Teh. Pengalaman, Pangilimi pengalaman. dia kan teh pengalaman. Terus kumaha tah? Uing teh, mang erek balik. Gimana Erek cenah? balik ka Garut. Emang orang Garut? Lemur, kalemur. Lemur terus? batur. Ka Garut erek balik. Ai lemur di mana asli teh? Di Bandung. Ini buat pengalengan. Lagi pengalengan gitu. Lain, Cimenyan. Kieu mang. Sok. Uing teh ka Garut, jadi ka Cicaheum naik angkotnya. Heeh. Di Cicaheum naik bus. Heeh. Da elep nu kosong. Oh parinuhnya? Marinu kabeh. Oh. Tah. Geus numpak kanu bus, Heeh. di tengah jalan mang aya jelema nyeret ka urang teh duaan weh. Olah, Aslina. kunaon cenah? Urang teh sadar. Arep teh. Jo garajeng teh jelema dua teh tinu bus teh. Heeh. Ayang micun tuh. Lain ngodokan saku loket beungit Olah, duit eueuh saperak teh. bawa-bawa euy. Sirik copet nama goblok geus aing teh ngahulang we na bangku teh. Heeh. Ay kene jangan kieu copet. Loba jalur ngagarut. Ngahulang urang di bus teh. Duh Gusti kumaha ieu manganding kena kesek lagi gitu. Heeh. Kabenaran uing ka Garut teh make sarung mang. Heeh. Make sarung kieu tah. Pakai sarungnya? Alas. Make sarung kieu bang. Kabenaran lah. Sarung mah hejono ieu. Heeh, make ieu kabenaran. Aslina. Oh. Ku kabenaran. Aduh satu. Sudah baraseu kene. Ku dikersakun. Aya tukang ngamen naik mang. Ngamen. Oh. Anu bos. Anu bos, tukang ngamen naik. Nyanyi. Aya naon cenah tah? Atuing nyanyi ting goyang dompet, ting goyang naon, ting goyang gayung. Heeh. Tukang ngamen turun. Datang udah bus. Udah bos? Wow. Oh. Hop, wah cincang teh sakti. Tapi urang anger dat boro-boro hayang ngalajo nu ngamen hayang ngalajo nu debus. Aing memikiran ongkosnya kumaha carana Eta gitu. jauh ka Garutnya balik teh. Balik teh ka Garut paling boga ide nu digigireun sare teh make kopiah hideung. Heeh. Ciga Soekarno nih kan. Nya. Jah, membanggar sare kok aing pake gelang kopiah. Pake ngawani-wanikeun maneh urang kahareup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek penonton teh nya. Cek Penumpang bus. sejen berarti. Oh, penumpang sejen. Jadi di bus teh nya. Oh, di bus. Di jalur bus ya. Urang teh ngadak-ngadak cerdik ke otak teh. Tah, urang teh rada ceramah we seutik khutbahnya. Heeh. Jadi Ini- ustad berarti. Ibu-ibu, bapak-bapak anu bade perjalananna cing salamet, cing berkah perjalananna, cing dilancarkeun dugi ka tempat tujuan. Amin ya cik saya teh. Ku kituna Pak, bapak-bapak, ibu-ibu abi nyangkeun sumbanganna gitu tah. Heeh. Kanggo fakir miskin. Kemarin awingnya fakir miskin kacau. Ah. Geus. Kacida atuh nya. Oh. Aya dalil sababaraha dalil nu inget bijiekeun we kabeh. Heeh. Aing geus beres. Gentaan make kopiah. Heeh. Gentaan make kopiah. Mere. Marere mang. Oh, alhamdulillahnya. Heeh. Urang teh niat kikituan teh keur mayar kenaik. Heeh. Keur mayar bus. Ai giliran nah ieu sepir kenaik teh kanu sisieun urang. Heeh. Mang cenah. Ongkos mayar nu sisieun urang teh. Urang rek mayar entong cenah. Da dirinya mah ngamen koge cenah. Geus bae atuh turun. Duit menang ya. Heeh. Wah, Duit duit menang. Bagja. Kacopetan teh kagantian leuwih urang. Aduh. Termujur sudah mah. Aslina. Ampun Lapar turun di bus teh. Aya sesa duit 25.000. Aduh, patian nih, euy. Bener. 25 mah sakarungnya naon eta? 205 berarti. Das 5. Urang teh ieu mang ningali tukang baso.
ngabaso heula cing teh paling ge cobaaneun 15.000 deui kan nepi ka lembur gitu. Heeh. Baso cobaaneun. Keur ngeunah eta ngabaso atlet ke sange dari lana baso teh. Keur ngeunah ngabaso. Anu Noel di tukang ka urang. Saha pek teh? Eta nu Noel ka urang, Pak. Eta balikeun ka paya uing cenah. Si goblok sih ka bawah po. Manehna jauh mesen baso gigireun urang. Anu tadi nu diok dina beus teh nya. Aduh. Jauh mesen baso gigireun urang. Untung inget keneh ya. Heeh, baso hiji cenah. Dieun ku tukang baso teh. Tah, ieu Pak cenah. Berhubung duit urang geus beak, dipake mayar ongkos beus. Bongan kopiah urang dipake ngamen, mayarkeun ku bapak. Jadi aing bayar 2, beak deui duit. Jadi double atunya beak deui duit teh ka beak. Aduh. Anggar tuh bisa balik ka ieu mah. Ayo, saya sakit tuh. Aya kugitunya aduh maraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek atuh pesanna aya. Aya. Pesanna jang baraya Sunda kumaha ya baraya bisa aya naon pesan-pesan anu disampaikan gitu. Pokon keur di jalan rek kalembur apa kumaha itu. Pokokna mah keur di jalan lamun rek balik ka lembur di nu beus atau di nu angkot atau di nu ela. Ini kudu urutan jeung Mang Bokir gitu. Nah, kudu mau sekreatif mungkin lah di nu beus mah ulah ponok pikiran. Oh, gitu. Kamu mun kacopetan naon mah. Urang bisa nyanyi we keprokan naon Smackdown penting mah nyanyi we gitu. Daripada teu bisa baliknya. Nah, daripada teu bisa bener balik. atunya. Aya nama. Jadi mau di subscribe bae ya teh. Hah? Oh, ulah poho subscribe nya non channel teh Komsai TV. Komsai TV. Subscribe dan like. Geus mah.